Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ilbu sadayana kumaha damang. Hapunten Ibu teh can tiasa ngadamel video langsung kangge materi aksara Sunda. Kumargi rada sesah ngadugikeunana materina janten urang sasarengan aos teras dijelaskeun tinggal we nya dina layar. Ayeuna materina mikawanoh aksara Sunda Kaganga. Yuk awas sasarangan. Aksara Sunda Kaganga nya namina teh aksara Sunda Kaganga aksara Sunda ieu teh miboga 7 aksara suara. Aksara suara teh pamibasa Indonesia nama disebat aksara vokal. Teras 23 aksara ngalagena atawa ngalagena teh namina na basa Indonesia mah konsonanana. Teras aya 13 rarangken, aya 10 angka jeung sababaraha tanda baca. Tah anu kahiji ku Ibu diwanohkeun heula aksara vokal nya atawa aksara suara disebatna. Anu disebat aksara suara nyaeta aksara anu ngabogaan suara vokal jumlahna aya 7 nyaeta A, I, U, E, O, E sareng E nya ku hideup ieu sadayana ditulis dina buku catatan. Teras nomor kedua aksara ngalagena anu aksara konsonan tea. Jumlahna teh aya 25 nyaeta ieu nya ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. Teras aya tambihan deui huruf serapan. Fa, ka, fa, sa sareng za. Tah ieu teh anu ka, ga, nga, ca anu sanesna ieu nu disebat konsonan. Jadi di bahasa Sunda mah atau napi dina aksara Sunda mah konsonanna teh sanes sapertos Laten kan Laten mah B, C, D gitunya hiji huruf gitu. Tapi di dieu mah siga nu dua aya tungtungan. Ka, ga, nga jadi hiji suku kata gitu. Tah teras oge aya aksara tambahannya ka, sareng sya. Nya. Teras urang lajengkeun deui kana rarangken. Tah rarangken ieu kangge naon Bu? Fungsina kangge ngarobah sora anu dina tadinya anu dina ieu tah anu dina aksara ngalagena kan ieu nya ka huruf konsonan teh ka. Kumaha lamun misalna urang bade ngangge kecap ki tah ngangge rarangken. Kumaha mun bade ngangge ku berarti ngangge rarangken anu ku. Urang tinggal ayeuna. Aya nu disebat panghulu posisina di luhur aksara dasar. Contohna di dieu aya ka. Nya. Nah, upami misalna dianggekeun panghulu jadi ki ditulisna di luhur nya. Jadi ngarobah sora anu ditungtung tadi. Teras aya oge pamopet. Ieu mah ngarobah sora ka jadi ke. Teras aya nu disebat paneuleung. Ieu mah fungsina ngarobah vokal A janten E. Jadi tina ka misal contohna ieu mah ka nya jadi ke. Aya oge panglayar. Upami panglayar mah ieu mah sanes ngarobah sora A na tapi ditambihan sora R. Jadina lamun hurufna ka jadi kar gitu. Upami tambih panglayar posisina di luhur. Aya oge konsonan plus eng nya. Ieu mah berarti tina ka jadi kang nya namina panyecek. Oge aya nu disebat panyuku. Upami panyuku mah robah sora tina A jadi U. Teras aya panyakra. Nah, upami panyakra ieu mah ditambihan huruf A jadi huruf si kan ieu ka. Dileungitkeun A na ditambihan ra jadi kra gitu nya. Ngartos? Nah, ieu nu posisina di luhur. Teras anu di posisinya di handap si rarangken teh. Tah nu di handap kieu nya bentukna sapertos kieu ieu disebatna panyiku. Gunana pikeun nambah aksara la dina aksara dasar nu padeukeut nulisna sapertos kieu. Tah jadi ka jadi kla. Nya disebatna panyiku. Aya oge paneleng. Upami paneleng mah sora A ieu dirubah jadi E jadi ke tina ka jadi ke. Aya oge panolong tina ka jadi ko. Aya pamingkal ka jadi kya nya
Ima ditambihan aya oge pangwisad. Nah pangwisad mah ditambihan sora ha. Jadi tina ka upami ngangge pangwisad jadi dibacana kah. Teras aya oge ieu aksara pamae. Ima rarangkeun pamae. Fungsina ngaleungitkeun si a ieu tah anu ka a ieu nu a na dileungitkeun jadi ak. Kitu nya. Ngartos upami teu ngartos ku hideuk ditulis dina buku catatan patarosan-patarosanana. Pokona mah materi anu di dieu ku hideuk tulis heula nya. Teras aya oge aksara Laten nya sapertos aksara Laten aksara Sunda Kaganga oge miboga 10 angka. Jadi tah ieu nya aya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sareng 0. Ieu nulis angka teu kenging buligir kieu buligir. Kedah sisina teh kedah aya garis miring. Kinwelahnya anu angka mah ku ibu materi salajengna. Teras kangge tanda baca anu dipake dina aksara Sunda sapertos koma, titik, tanda tanya, panyeluk, nu kitu mah nya sami siga aksara Laten kitu nya. Janten salieun ti eta pikeun ngabedakeun aksara jeung angka tah diwatesanan ku gurat ajeg. Jadi angka anu ieu nya 1 2 3 dina dikurungan ku gurat ajeg di kenca katuhun angkana di kiri kanana gitu dikurungan ku gurat ajeg gitu. Tah sakitu materi aksara Sunda upami teu ngartos sumangga tiasa ditaroskeun ditulis patarosanan dina buku catatan ya. Materina ditulis sadayana sing lengkap. Ya, tepang deui insyaallah minggu payun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.